Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabiyoh suan, sagede endog kitu tuma, endog tuma endogan, beratna kagorengan sagede endog tuma, neraka bae. Masya Allah, boro-boro endog dah tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kabelah kenca neraka bae. Ya Rasulullah, wa kadzalika kitu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna sagede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman, letik asakan endogna ieu mah ulah kumana ulah tak saeutik asa ngageserna malaikat bakal deuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah geus jutaan jasa teu kadeuleu jana. Tapi di akhirat malaikat ditaka hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman, kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha kuari lamun pas-pasan? Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik kieu supaya kakatu belok di lempeng deui bae. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye. Ku malaikat tek konteng. Lempeng deui bae. Aing ka mana ieu bakal ajak aing. Tadi aing geus neuleuh nu ka kenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal lae. Ka mana ieu aing bakal lae. Ieu ayatna ieu. Nu mantak eueuh nu kaliwat. Rugi mun poe ieu teu ngaji. Lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganana bakal ka mana? Iya, untung nu ngabesan poe ieu. Oh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade, urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti. Mun lempeng ke mana? Iya. Nah. Wa bainahuma hijab. Antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga. Atuh urang sorga jeung seurikeun sia bobolokot ku seuleuh ka dieu naik sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nyaho jang geussan. Dosa kambangan pan we loba nu ngojay kalaluar. Asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah, ieu ge ieu di neraka. Lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat
sanajan penghuni surga penghuni neraka berbeda tapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala nyieun hahalang wahara ieu Gusti Allah make nyieun hahalang sagala maksudnya sanajan teu nyieun hahalang ge jadi neraka meureun moal ka surga moal aja izin tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyerian mah pan jelema keur kanyerian eueuh ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mah di kumahakeun di ka surga bae cek ahli surga euy ka surga mah usah taranjang pan masa taranjang kajon taranjang los cek aing mah panas ya di neraka tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara surga jeung neraka antara penghuni surga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji ijabun aya hahalah ya Allah Gusti Rasul aya teh halanganan huwa surul a'rab tembok wah asana nu ngabangunna urang suka bumi asale urang suka bumi ge kana neraka dek nembok di mana ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat surul a'raf ngaranna a'raf eta teh ieu surga belah dia ieu neraka belah kenca antara surga jeung neraka aya hahalang ngaranna tembok a'raf wow kamari ieu mah tembok Berlin kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara kamari ieu mah tembok Jerman kuari geus diruntuh-runtuhkeun tembok Berlin tembok Jerman tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari geus rata ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka atuh kan teu ngeunaheun urang di surga kieu bidadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo nu di neraka kadeuleuh mah anak urang mejana neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di duniana ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecahan ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejana keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeuleuh kan di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kumaha ge itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh brak aya di neraka harenegan urang ya Allah bet sini bet tak ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai haju neuleuh ka surga atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nya teu nginum di neraka panas calangap dahaga neuleuh nya nu keur nginum oh bangunna tiis jasa kan karasa tiis kokos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang ge aing geus ngeunaheun jasa kos jelema hayang jasa ngarokok rokok eueuh tapi seungit aya sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok rokok eueuh tapi aya seungit doang cukup sakit ge nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungit ge eueuh kahau sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok itu tambah lain rokok geus sarua bae lah haseup-haseup keneh teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya ya ku beuki da rokok eueuh pirunan tetep bae kunyana disedot aduh nah ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng A'raf
wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wana Arab ditetepkan do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara sorga jeung neraka. Horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk-makhluk Allah, manusia di dinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum, manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema, bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar, kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka. Nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana, ku ciri-cirina. Jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka. Jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka sorga bae. Jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di Araf. Karena bisa deuleu ka sorga, bisa deuleu ka neraka, tapi ka sorga lain, ka neraka lain. Jadinya Arab luhur. Waduh. Neuleu ka ditu, waduh ahli sorga keur balake cerahkan. Neuleu ka dieu nya heuh kekerlekan. Di luhur kana Arab. Masya Allah ya. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan. Aya rijalun di luhur Arab teh aya jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana. Kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin. Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum, anu akur kakasepan jeung kagorenganana, akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis. Cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana, ternyata aya 10 penerangan di dinya. Mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib. Aya nu lapar ulah kiai, lapar kiai. Datang ka magrib bahaya kiai. Geus saayana kiai bae. Ya baca diterangkeun geus menta ulah. Emang kos kitu sih mah pikiranna hayang gegeuraan bae. Inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos. Emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh. Aya siang mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib. Anu jelas batinlah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah, bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara. Saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi. Wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu, istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur diteundeun lah di dinya di A'raf. Iyalah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum,
wa 'alal Arab ditenden di luhur Araf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng nah ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu kana min ashabil Araf jelema nu akur amal bagus jeung amal goreng nah ditendeunlah nyana di sulul Arab benteng Araf masyaallah geus fa iza nazaru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuri wa iza nazaru ila ahli nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab daripada ka neraka masalah lah di Arab ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka ieu mah pancen puguh di Arab geus kieu ya kasalahan nong torogan Pak kreditan diharamkeun terus bae bunga bang sanajan geus jelas-jelas terus bae ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusu nu kaditu ngeureudit mah henteu paling neruskeun babaturan doang atuh sarua wae tah bagus kitu tah ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka surga di Arab ge wallahu a'lam ji ulah main-main ieu jelema anu hayang ka surga mah tetep bae membatasi diri hiji meureunana lalajo TV nonton TV rada dikurangan gitu kene HP gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri ya mah henteu nu penting malah duit kiai mah kieu ngocoprak bae antep kiai ieu ji atuh sabodoh aing mah ngocoprak bae aja ku sia didengekeun teu didengekeun dipake atuh aing mah aing sia mah sia nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia dia tuh kajeun teuy di air apa jatuh surga malah nu kiai nu Allah sanunya urang kos ieu ge ka surga dia tuh lolos sia boga keyakinan mah ye paling aing lapor ka Gusti Allah Gusti naon tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek Gusti pan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon aja Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mah uninga Gusti deuk di kasurgakeun ngan di neraka heula moal kebel ieu mah ngabok di nyana ngredit di nyana bunga bank di nyana deposito di nyana lah paling ge 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh ka neraka los aya teh daek atuh ulah aya neuleuh bae ka surga pan nyana menikmati henteu ngan neuleuh doang neuleukeun ulin neuleukeun anu lulumpatan neuleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae Kokosa kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang ku keur letikana sial jasa tah nyana bae terus bae sakalina dibere digegel teh pas etik tah keur letik kos itu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ieu mah pan henteu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik kan nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditagep gurintil kadeuleuh kan ku di alam sial jasa teh budak waduh Romi pan lecet di surga mah kanjeng kuku mah henteu lecet mah buronganan engke neangan obat merah tah muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di surga mah naek nyana capek datang ka gunung tanggap brudak datang ka handap seuri lecet capek kenek deui ka gunung dicekel beuyeuna naon karangarana bajuna katarik sataranjang
masalah sih sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab eueuh tah budak aduh Haji Pendi di Arab nyelengit nyelekot nu nginum nu keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neulekeun kos kitu mending neuleun neraka neuleun neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleun nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing udah teu kos kitu pan gaceng ongkopan pasti beres ya ada bandingan iya becak aja banding dari darah kain malah tapi kebal-kebal kan tebetah nu cerik anu macem-macem iya deh pemandangan kos kieu jasa balik deh ke sorga iya deh di luhur jana dibere nginum henteu dibere naon henteu di luhur eta mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi Masya Allah tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli-ahli sorganya nanyaun ka ahli nerakanya nanyaun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deunglil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu bisa lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam nu matak kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam ternyata di negaranya na iloban asup Islam lawan Allah Gusia maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam bahkan asup Islam anak pendeta sabarahan asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negarana sorangan. Ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid kunyana di Amerika di Bitung asup Katolik aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem tadeuy urang Bitung aduh ampun biasalah eta lah hidayah do kos kitu nah nyahoeun ashabul a'raf mah ieu sorga ieu neraka ieu ahli sorga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir mah heureurideung kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka nyana di luhur A'raf neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu kumaha teh ketika jana neuleuh ahli sorga
wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum. Ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum. Di luhur bari ngadadahan ahli surga, wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur. Weh jahaji wow. Pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum, kasalamatan Allah, kasejahteraan Allah, keamanan Allah. Muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh. Padahal mah teu kudu diomong kitu ge, memang geus aman geus sejahtera. Tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati. Salamun alaikum. Tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh. Wahai ahli surga, nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga, wah dadah Arab dadah. Nyana ngomong kos kitu telam yadkhuluha, padahal banyana teu asup ka surga. Encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un, nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul Arab, ketika neuleuh ahli surga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum. Bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka surga wa hum yatmauna, bari nyana hayang nu sabenerna mah ka surga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu. Aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat ditu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cak cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat. Assalamualaikum. Gandeng cek malaikat gerbong. Aduh, malaikat ge gajagan. Nyana capeun. Nuk brol ka ditu. Laka cek malaikat. Cenah asup ka surga wa hum yatma'un, padahal nyana harayang luar biasa ka surga. Lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim, tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah. Jang anjeunna aya harapan ka surga ieu jangan geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing cek malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongan tuh pas-pasan amalna Gusti Allah. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh ka belah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zarolim. Padahal mah memang moal atuh
Jages aya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumiz zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina didelekeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener jah itu mah presiden urang wih bener tuh jah itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadele kan bener lu keur ieu mah kasep teh nyananya. Iya, itu Jos Bus tuh. Wih, bener. Itu si Tongeng. Tuh. Weh, bener kan? Itu si Ahud. Aya kan? Bener. Yo, itu taekwondo. Wow, nyarahuan nyana. Itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow, itu bos urang kan? Bener. Itu mah bos, nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener. Tuh si Cinglu. Wah, bener si Cinglu. Jana tanya lu disebutkeun. Pokona mah nu jana wau ku jana digerokeun. Sageus digerokeun qalu ngomong nama ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong magnankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan horenganan maagna hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem maagnaankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar ku sia dia gagejeg bae melalui lurah rasakeun ku sia rasakeun maagnaankum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul ti endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata maagnaankum paedana rasakeun ku sia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyeleun anak haji geus teu kadenge sorana ge nya geus haji geus kapanasan panjenengan haji
ya dengekeun ku sia magnankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nu kumaneh dialang harta nu kumaneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nu kumaneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kasombongan maafna aku teu mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur aduh ya ahli Arab pohara jasa ieu terus didalekeun ku nya didalekeun wah nu keur ini paing teh mana ye nu keur ini paing ye hayo sia didalekeun ku nya didalekeun oh muncul malaikat ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh emang saya penipu nya nah keur di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong na nomor 9an kapten ke-11 doh bakari ndek naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar deuk di kasorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet ti aing ye saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku ari ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho ma agnaan kumana ka mangpaatna mangpaatna jamukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan dikitu-kitu nya ka surga mah enca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh sia ge can ka surga mainna diomong adu omongnya na diluhuri di handap kutuali sia ka surga jadi encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame oregana ahli Arab atuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ye lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nya nah aju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing aju nya mere suret sampai di sini saja aing nyeri jasa hate mana ieu si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tah ka ditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula maka dia bawa ke cingjing ceulinan cek wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sienyen imah dan lain sebagainya kuari mana lu dibanggakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agna ankum mana mangpaatna
aju ka Epen kawin jeung saha? Ya, ka sorga tante, sarua ka neraka. Sarua kene. Wah, teu beres si Epen. Jadi kos kitu eta di neraka rame horengan. Masyaallah. Wa nada ikuran ieu, wa nada ashabul arab rijalan. Ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing, nyaho si itu atasan aing, nyaho si itu bos aing. Masyaallah, nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang. Urang teh pan rakyat, dan kan pejabat. Presiden urang tuh. Ya kan? Benar. Tok. Ada apa? Tenang aja, yang penting kita golongan karya. Wah! Dianggol karya ya dulu. Bapak Presiden yang kami hormati, ulama ke kos kitu aing seneb ya. Panas nah, bukan begitu, Pak. Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa, kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon saya tak nguik-nguik, pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna. Ya kami mah di lembur, porweder gitu. Ya nggak sebodoh Bapak baik. Nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana dikawal teu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeug. Macet ya panas, aju kempes di mana. Duit teu boga, Bapak teu jahokan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula adat, yakni bilangan, organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di lengan Bapak. Wah jangan dukung ke Bapak. Ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medahkeun ka Bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun. Nuku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma'agna ankum. Paedan rasakeun, Pak. Nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma'agna ankum, mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula. Waktu maneh harita teh kapan endeup takorub tadoru jang haol pan merena 1000. Pan ai meuli sate mah 10 bungkus. Ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000. Datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula, Haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta. Beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan. Ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa. Eta ditu nama cinta wali. Nah iya mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wanek usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu. Bener emang nasi ya? Bener. Ojol tanah nus cokot waing cokot tanah. Itu mah lain nyumbang. Tuh kos gitu mangga. Neken ke kiai.
ente tah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe araras berkat engsel aing nutup kan jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugi-sugi ngan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah nah iya urang ieu lamun ngarnungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaat jeung faedahna harta jam'ukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara ku maneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magnangkum horeng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong magnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai magnaankum manfaat masyaallah Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba ittala alaihim rabbuk informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempling luar biasa hurang barang hudang kabeh hudang tararungkul kamana khawatir lerempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka sorga geus diampura baraneh kabeh ku abeh surak hore
Masya Allah Haji Pendi ka sorga teu pantes. Sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantata di nama ya ahlal Arab. Rak. Kumu nanggung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu? Barang udkhulul jannata. Gerara sumpah ka surga bawa nu ngaluncat sagala. Weh. Kuatnya dah. Ieu teh kadenge ieu pakon gopar tulakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya nus. Halaliber sorangan. Pakon ulah gancang-gancang. Ulah gancang degekeun lah pakon gopar tulakum kajeun jakna geus. Pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh breng bae geus ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon cai tah naon itu. Aduh dipapang kudu di sorga. Pen, karena ka dia emang. Oh, jaknya. Tadinya di mana? Di atas sana. Waduh, kabineangan paingan eueuh. Asana geus teu kabagian tempat ya. Aduh, Masya Allah karim. Pohara jasa ieu. Lain lalagaan ieu, Masya Allah. Nantak ceku lagi. Kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama di kasorgakeun. Teu jauh harapan beureun sia mah ti heula ka sorga teh. Teu bae, urang resep ka urang berebes nu hideung teh. Nu birna beunteul teh. Beureum lain koneng lain. Sakumaha Muhammad Ali tas ditinju. Eta teh urang inget bae ka dieu. Eta nu keur babarengan jeung urang. Naon nu pake karesep ku urang, eta nu keur babarengan jeung urang. Kalau urang resep bae ka dunia, eta lah nu ngabarengan ka urang. Urang resep bae ku ari kapakean, eta lah nu keur babarengan jeung urang. Urang resep ka nyihindun, eta nu keur babarengan jeung urang. Lamun eta teu dipegat-pegatkeun ku urang, salilana datang ka paeh atuh kitu bae urang teh moal tajali-tajali janu tajalina motor poswan. Janu tajalina teh Avanza, janu tajalina teh eta Mio. Nu tajalina teh urang Lampung. Panu tajalin teh lamun hayang jabatan atau jabatan panu tajalin teh di hate urang teh mata hate teh kadeuleu we jabatan piceunana eta plek piceunana eta trek naon nu tajalina nu nyieuna Allah Subhanahu wa taala bakal kadeuleu pagawean Allah ya Rabbi geus eueuh dunyaan geus eueuh makhlukan di jero hate teh geus eueuh nafsuan jeung eueuh setanan. Pan ieu babaturan nu paling bahaya. Macek Imam Qushairi adalah babaturan nu ka mana bae nuturkeun urang. Naon? Fasadus sohbah huwa nafsu. Rusak babaturan urang teh ieu teh nafsu. Nu ngabaturan urang salilana teh adalah nafsu. Sebab keur sorangan bae nafsu mah milu bae. Ta eta anu kudu diteangan mata nafsu pelebah mana singkirkeun nafsu teh. Jeung jelema mah ku urang bisa dipegatkeun aing teh hayang babarengan jeung sia. Yang urang duduk lantaran sia teu mereka mangpaatan kai bisa bae. Pegat-pegatkeun ku urang jelema kabeh nafsu mah luar biasa hese mata ieu nu mantak ge megatkeun nafsu di mana posisi nafsuna. Nafsu naon nu kurang deuk dipegatkeun teh? Innan nafsal ammaratum bisu. Tapi dia ti handap. Handapeun bujal ka luhur ka dieu ieu adalah lain handap. Handapeun Habib mah inget ka handap meureun. Handapeun bujal ka handap lain deui tah mah tuh. Ieu mah ka luhur ka dieu. Ai panganten hese. Kajali bae meureun. Masya Allah. Saya berbeda kan di nafsul ammaratu bisu. Inna nafsal ammaratu bisu al-bukhlu, al-hirsu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, al-syahwat, al-godob. 7 perkara. Ini adalah nafsul ammaratu bisu. Picen. Eta lu selalu ngabarengan jeung urang teh sorangan, nangtung, di lembur, di kampung, di imah. Nafsu eta mah tah babarengan bae. Tak eta teh babaturan urang nu paling bahaya. Lamun eta can disingkirkeun mal beres. Mal beres kajian kumaha ge nyingkiran dunya babari, nyingkiran makhluk babari, tapi eta babaturan eta tanu bahaya jasa. Cek kamakola Zainuddin MZ mah bukan sekedar bahaya tapi bahaya. Perenyana.
nu bahaya tah eta pice beres dunia geus eueuh di hate makhluk geus eueuh nafsu geus eueuh setan ge kadeuleu ku urang setan teh deuk ngagoda urang kadeuleu sih setan sih setan nya ge ampun Imam Syafi'i bae kadeuleu setan sih setan komo ku Kanjeng Nabi mah ditalian pan setan teh ku urang mah dianggap babaturan setan teh aduh bari nonton TV setan boleh ramenya cek setan teh sia nyetankeun ka aing sia ge setan urang perkumpulan setan ieu do masalah pada setan betul inget ka dongeng Gus Dur teh ya ngadongengkeun Allah yarhamkeun naon karang-karana Soeharto ka Mekah Allah yarham deui teh Soeharto ge Soeharto ka Mekah di barengan ku gitu Menteri Penerangan teh Harmoko itu dongeng Gus Dur teh aya bae Gus Dur begitu ke Malang Jumrah kena balik deui batu teh ka Harmoko ditimpakeun deui balik deui ngambek Harmoko kaya suara sesama setan jangan saling mengusik Gus Dur itu bener deui bae karikaturna jak Harmoko teh ya tuh terima kasih setan ya udah kita sama-sama setan jadi Harmoko Gus Dur beranian ja setan eta teh pada aya Harmoko da baheula keur Soeharto ka Mekah teh pada teh Harmoko anu nuturkeunana ka ditu teh eta karikaturna kos kitu begitu bareng jumrah teh Gus Dur teh mali kena tarang Harmoko sakali deui marah Harmoko aya suara di ruhut sesama setan jangan saling mengusik aya bae nah piceun nafsu so bakal tajalli afal Allah bersih hati teh naik ke tajalli kana sifatna naik tajalli kana asma geus eueuh nanaon di alam dunia la mawjuda illallah eueuh nu mawjud angin Allah la mawjuda il haqi illallah ngan Allah wae mungko tah sakullu ma yatajalla bihi ta'ala fi qalbil arif ieu dicaritakeun eta naon nu tajalli boh afal boh sifat boh asma di jero hate arif tajalli malain ku mata kasat tapi ku mata hate alladzi huwa nu arif eta teh badalun minallah fi mulkihi wa tasrifihi jadi gaganti Allah dina karajaan jeung bolahna mangga diserahkeun ka para wali Allah kumaha kahayang walina tajalli tageusek di qalbu arif geus caritakeun arif tadi teh ya arif billah halatun idza wasalal abdu sumya arifan billah anu syahadatna teh syahadat qalbiyah lain syahadat lisaniyah engke keyakinanana keyakinan tambah lantaran engke ma'rifat teh kabagi dua aya ma'rifat qalbiyah aya ma'rifat lisaniyah ma'rifat qalbi ma mahfuzah min hawajiz nafsi wa wasawisi syaitan mun ma'rifat lisan ma mamzujatun bi afatin nafsi wa akhlaqis syaitan engkena aya ujub aya takabur aya riya jeung sajabana eta mah ma'rifat lisan mun ma'rifat qalbi mahfuzatun min hawajiz nafsi wa wasawisi syaitan ngeunah nyentek di jero hati bersih geus beres tajalli summa yatajalla fil wujud tajalli di da wujud eueuh nu wujud iwal ti Gusti Allah nu aya jalalihi wa jamalihi kagagahan Allah jeung kaelokan Allah mun neuleuh tsunami gagah amat Allah mun neuleuh gempa gagah amat Allah mun neuleuh nu geulis hebat amat Gusti Allah. Masya Allah karim. Hayang amat nyandung. Dulu dah. Nulu nu kaset gitu kene. Nulu tatangkalan nu baragus lain kateu tatangkalan jamal Allah. Lamun aya angin sepoi-sepoi Masya Allah jamal Allah. Selalu jalal jeung jamal Allah anu aya di benak hati tah eta nu tajalli kabagi kana opat. Sakumaha badal kabagi kana opat nomor kahiji imma ayakuna badalan minal haqqi wa naiban anu fil kulli anakalana eta si arif billah nu geus ditajallikeun ku Gusti Allah afalna sifatna jeung asmana
nu kadele dina wujud teh ngan sakadar jalal Allah jeung jamal Allah. Nah ieu teh jadi badal minal haqqi wa naiban anu fil kulli seutuhna disebut maqamul gaus al jami'i anu ngumpulkeun kana keseluruhan daerah di adal madad kullahu minhu sebab kanikmatan jeung pamere kabeh ti Gusti Allah lidairati kulliha hisan wa makna. Ulang mun nyaritakeun daerah kudu ngajet tarekat aya dairatus sugro aya dairatul kubro aya daerah-daerahna awak urang teh daerah-daerahna geus engke ijazah ge ijazah teh tahap awal dairatus sugro ngaranna ke tahap kadua dairatul kubro ngaranna. Jadi di daerah-daerah di awak urang ge geus urang teh pepegatanana sabaraha persen kanyahoan melalui daerahna ieu teh ya endeuh jadina jadi kos kumaha ieu di daerah awal teh geus jadi apa encan moal bisa naik ka daeratul kubro lamun di daerah awal encan bisa. Di batak teh bisa sakaligus ijazahna tarekat teh lain cara tarekat nu kuari. Kudu geus jadi heula dina daeratul ula naik ka daeratul saniyah. Daeratul kubro tayun mantak engkeuna seluruh daerah geus dimiliki kunyana sugro jeung kubrona ula jeung saniyahna. Kakarak tidinya teh nya geus tajalli di keseluruhan gaos ngaranna Qasya Abdul Qadir Kutub Rabbani wal Arifus Sadadani Al-Gausul Kabir Al-Gausul Azim gaus nu diangkat jadi gaus di antara Imam Sya'rani nyana diangkat jadi gaus teu kuat hanya 2 jam. Imam Sya'rani teh agan seukur 2 jam teu kuat sakjana jadi gaus turun dia jadi kutub. Jadi pangkat gaos mah lain lalagaan. Mata ku hese-hesena aya bade Cikupa mah dingaranna Muhammad Gaus. Gausus Somadani wal Arif Somadani Gausul A'zam. Tak eta teh sa zamana aya bae terus bae. Maot ganti ti kutub naik. Ngan aya nu kuat aya nu henteu. Aya nu kuat teh saminggu, aya nu kuat sapoe, aya nu kuat teh ngan 12 jam, aya nu kuat Imam Sya'rani nyebutkeun kula jadi gawas dengan 2 jam tekuat turun deh ke kutub. Nah, eta kos kitu atuh kuari ge sabarang urang jadi camat teh nu kuat anu henteu di demo nu teu kuat sabarang geus teu kararuat ngan nya mah kuat ka isin bae. Itu kene lurah sabarang lamun nya isinan mah mun urang isinan atuh geus teu kuat. Sakitu terus saya kabupati terus ka gumerungan kulantaran nya mah atuh geus kitu jadi kuat-kuatkeun bae. Dina wali mah lantaran jujur jeung adil nalika aya kasalahan saeutik dina kagawasan turun teu kuat. Ulah aya deuleu saeutik-eutik acan ka urusan dunia hiji Allah. Tah ilah jadi badal minal haqi wa daliban anil filkul. Nyaeta maqam gaus al-jami li anal madad kullu min lidairah. Kullaha isan wa maknan. Kayak geus dedeuleunana geus lain deui. Jadi lamun urang belajar teh dairatul ula muraqabahna nu mana engke tafakurna kumaha zikirna sakumaha di daerah ula na ge lamun encan naek moal bisa ka daerah tusaniyah. Matak lamun teu guguru nu kos kitu mah moal bisa. Engkena setan anu datangna setan. Matak kuari zikir ongko tapi kasurupan. Zikir tapi kasurupan cek geuna. Yesus Syarif Hidayatullah. Oh, di mana ya? Syarif Hidayatullah di Lampung. Tuh, aja di Lampung. Oh, kurangnya apa? Ceknya ke Lampung. Aslinya mau Cirebon. Eta bisa ngomong kos gitu. Tolol zikir bisa kos gitu. Lebantak maknya nurunkan zikir orang Pemda. Maknya mui nurunkan zikir percaya sabakatul hiber-hiber aja na ima. Mun endek zikir bae ulah waktu turun. Segede kiai ge aya syaratna nurunkeun zikir mah. Mun zikir tarekat aya syukur biasa mah masalah. Ngan lamun geus menamakan tarekat berarti nyana geus asup kana luang lingkup menuju Allah make suluk. Berarti nyana teh geus kudu kaluar tina dunia, karesepna geus kaluar tina makhluk. Jalan pintas, ieu teh jadi wali. Banyak guru urang muni dek menuju jadi wali timu itu percaya sama katolik beri-beraca nah henteu bae kajian kumaha ge cacakan kiai ge dan percaya di deuleu heula afalna ahwalna bicarana jeung kumaha-kumahana oh masih kena nyinggung berkat moal bisa mun tidak tuh masih kena nyinggung berkat oh tah masih kena 7 lapis langit jauh kene tah kos kitu pajeun teuing kolot udang-udang negede cat
ilmu luhur jasa teu bisa. Ieu mah piwalieun lain deui, ieu mah piwalieun, ieu mah urang mah keur nyaritakeun jelema anu usul ka Allah arif billah. Makomna teh ieu mah lain sambarangan. Tah nu tajalli teh eta geus eueuh duniaan, eueuh makhlukan, eueuh nafsuan, eueuh setanan. Hiji ge Gusti Allah. Talamun nyana teh di daerah tur ula jeung daerah tu saniyahna geus kagambar ku nyana. Teu kudu caritakeun daerah ula kumaha-kumahana. Moal teu kudu daerah saniyah kudu kumaha. Teu kudu ieu mah aya 2 daerah bae geus. Mun geus tamat kakarak nyana diangkat tak jadi kutub naik jadi gaos. Ieu nomor kahiji. Mendak lamun di dituna ieu adalah badalul kul minal kul. Badal kul minal kul mun di dina badalan minal haqqi wa naiban anhu fil kul wa huwa maqamul gaos. Etalah nu disebut adalah gaos. Wallahu a'lam.